Tah ayeuna urang kawitan deui anu bagian kaduana cenanya kamari teh kakantun Mang Suryo teh erek ngadatangan Gunung Kromong nya. Kumaha cenah ieu dongeng anu ngabantun judul Tumbal dina Dahan Randu teh. Kumaha cenah lalampahanna Mang Suryo? Ayo urang dangukeun ku sararea der ah. Sora angin leuweung anu ngahiung harita teh. Sora lengkah suku nincak dahan garing disada kresek. Kresek, kresek cenanya Suryo leumpang sakaba-kaba. Suku nu ngan make sendal jepit teh geus babak belur katarajang ku cucuk jeung akar kai. Panon poe harita teh geus mimiti surup di upuk kulon mere warna langit anu beureum jiga getih seger anu dikucurkeun. Gunung Kromong nangtung ajeg di hareupeunana jiga raksasa anu keur nungguan mangsa. Beuki jauh Suryo asup ka jero leuweung, suasana beuki robah. Sora manuk anu biasana rame dadak tumadak harita mah jadi jempe. Nu aya ngan saukur sora jangkrik anu sorana aneh. Leuwih mirip jeung sora jeritan manusa anu keur kasiksa ti kajauhan. Sakedap deui. Sakedap di ge nepi ieu kudu kuat ya. Kudu kuat hayulah sakedeung di ge pasti tepi ieu mah ya. Gentes Suryo harita teh nyumangatan kanu jadi awakna anu geus mimiti lungse. Halimun bodas mimiti turun tina luhur tangkal. Lain halimun anu biasa, tapi halimun anu bau haseum jeung hanyir harita teh. Di sapanjang jalan Suryo manggihan loba tangkorak sato nyaeta tangkorak monyet, anjing, nepi ka hulu munding oge aya digantungkeun dina dahan-dahan tangkal kai harita teh. Panon eta tangkorak sigana nuturkeun unggal lengkah ka Suryo. Sora ngajerit jeung cariak jeung ceret-cet harita teh ti kenca ti katuhu nyaeta monyet di sararada. Suryo harita teh ngadeg nangtung di luhur dahan tangkal kai anu gede. Anjeunna nempo ratusan pasang panon nu hurung beureum di satungtungan poekna dangdaunan. Eta teh monyet tapi lain monyet biasa. Awakna galelede, buluna hideung meles, jeung huntuna maruringis nembongkeun sihung anu sarareukeun. Maranehna henteu nyerangan saukur ningali siga keur ngawal tamu anu bakal jadi tumbal. Tiba-tiba ti satukangeun tangkal caringin kurung harita teh muncul hiji sosok jalama bengkung. Awakna leutik make baju sarua bodas anu geus kucel jeung pinuh ku noda coklat. Beungeutna katutup ku rambutna anu geus bodas sarta panjangna nepi ka tuur. Suryo, anjeun geus datang. Geus siap neuk teu kabungah pikeun meuli dunya. Saha aki teh? Nah aki apal ka kuring. Aki kuncen eta ngan saukur seuri leutik harita teh. Sorana leuwih mirip jeung sora monyet nu keur sesegruk. Ieu eueuh duh anu teu kabaca ku Gusti Prabu.
hayu tuturkeun aki ulah hartah ulah loba mikir deui ka tukang lamun anjeun nengok ka tukang anjeun mah bisa balik deui salilana. Suryo atuh harita nurut manehna lempang di tukangan aki kuncen. Anehna sanajan aki-aki eta lempangna bengkung lengkahna gancang pisan harita teh nepi ka Suryo kudu lumpat leutik nuturkeun. Di sapapanjang jalan aki kuncen ngahariringkeun hiji lagu anu matak muriding. Amit amit ka Gusti Prabu raga datang anak sakadar dunya hayang raga dituker getih nyurudung dina jahan randu beki luhur maranehna nanjak hawa beki tiis tapi kesang Suryo beki badag nepi ka akhirna maranehna nepi ka hiji lahan anu rada lega di tengahna nangtung hiji tangkal anu kacida badagna nyaeta tanggal randu akarna ting pelenyong siga orai naga anu keur sare dahan-dahana panjang meber kana kamana-mana nutupan langit nepi ka cahaya bulan oge teu bisa nembus. Dina dahan nu panghandapna aya hiji makhluk anu keur diuk sila jangkungna mah sarua jeung manusa tapi awakna pinuh ku bulu emas anu kuleuheu. Eta makhluk make mahkota tina tumpukan tulang manusa. Sujud suyo eta Gusti Prabu raja ti sagala raja di Gunung Kromong. Tanpa pikir panjang Suryo harita sujud nyium taneuh anu bau hanyir. Awakna ngagidir saawak-awak di luhur sirahna anjeunna ngadenge sora napas anu berat sarta sora kuku anu digesek-gesekkeun kana dahan kai sret sret atuh. Sakedapan kaayaan jadi jempling harita teh. Teu aya sora angin, teu aya sora sasatoan, tuluy sora harewos nu kacida jero asup kana ciri Suryo. Anjeun hayang beunghar Suryo. Anjeun hayang nempo jalma anu ngahina. Anjeun sujud di suku anjeun. Suryo ngajawab beri cerik heuh teh. Sumuhun Gusti, abdi tos pesen jadi jalma sangsara. Mangga pasihan kuring tanda asih. Neuteuk ramo kelingking anjeun ayeuna. Tuluy kucurkeun getihna kana akar ieu tangkal. Eta bakal jadi tanda yen anjeun jeung kuring geus jadi hiji. Aki kuncen harita nyodorkeun hiji peso tina tulang monyet anu kacida seukeutna. Suryo neuteep ramo kelingkingna manehna sieun. Tapi bayangan rentenir jeung lapar anakna leuwih nyiksa. Kalayan sakali gerakan ceret harita teh. Jeritan Suryo anu nahan kanyeri tuluy suara tetesan getih celak 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 celak. Getih Suryo nurulung kaserap ku akar randu alas. Eta akar siga nu hirup muringkel ngaletakan getih Suryo. Sakaligus ratusan monyet di luhur tangga surak sorak nama tak gempur saeusi leuweung. Geusah sujang ayeuna mah ceuk aki kuncen beri mere batok kalapa nu eusina cai hideung. Inum ieu tuluy balik
harta bakal datang bareng jeung halimun isuk-isuk. Tapi inget Suryo, ulah poho mere tuang unggal bulan Jumaah Kaliwon. Lamun telat Gusti Prabu bakal datang nyokot sorangan. Suryo nginum eta cai beri geuleuh-geuleuh ge. Rasana jiga getih basi saenggeus eta dunia sabudeureunana asa muter tuluy sagalana ceri poek harita teh. Tah kitu geuningan para mirsanya Suryo teh geus nyieun perjanjian harta sananya bakal datang tapi naon nu bakal lumangsung nalika siluman eta datang nagih tuangeunana dangukeun terasnya dina episode anu katiluna nyata kumaha cenah ieu carita tumbal dina Tangkarandu teh.